Bismillahirrahmanirrahim. Waman sing sajalma kana nu kabuktian indahu etep ditu man naunti pun lemah. Bidzalika dina itu tawajuh dina madhab ka Allah atau dina bidayah. Lemah dina bidayahna. Dalika teh kana itu bidayah we kadinya. Kana kabuktian naun pathuhu terbukana itu siman wa usuluhu jeung usulna siman eta lah sabihalihi netepan kana tingkahna itu siman. Gitu kan ya masih kena ngebahas hikmah anu ka 254 Ibnu Athaillah ngebahas dina masalah nihayah ya. Usul ke Allah usul teh aya nu hebat usulna aya nu teu peuti hebat kunaon teu peuti hebat cek musannif atuh da mimitina teu hebat jadi lamun hayang hebat panungtungan hebat mimitina tak gitu. Nah, lamun hayang hebat panungtungan hebat mimitina sajal mah anu kuat madepna ka Allah dina mimiti sulukna maka usulna hebat kan tak gitu mata kalah sabihalihi teh eta anu lemah madep hatena ka Allah ieu mah leumpang ka Allah ge bari culang cileung ruar rawel eureun heula lila usulna jeung usulna teu pati hebat ditah meuli tahu ku pamajikan ka pasar ti dieu ka pasar Ciranca ka ditu aya di Culutung jalma nu ngariung keur gapleh milu heula gapleh lila lila nepina teh gitu ruwarawel di sisi milu heula jeung batul wah batul mah geus balik deui ka lohor ka karena nepi meuli tahu bagian nu basi depan untunganna geus beak kan pasarna ada jeung jam cepet langsung tapi balik deui teu kungsi lila. Tanu taroki ge jeung suluk kitu kan. Nu taroki jeung sulukna lemah mah lila. Gitu. Lila ya teh sabenerna mah ieu teh biasa bil adat ya teh Kang, teu pasti gitu. Sabab sabenerna hak prerogatif Allah usul mah kan. Aya jalma loba dosana ngajina teu bisa tapi usulna tereh aya. Bisa ngajina dosana seeutik usul lila aya kan kunaon teh kitu sing inget Allah teh kasipatan ku iroda mana iroda teh sakahoyongna jadi urang kudu sing inget Allah teh naksis makhluk sakahoyongna jadi itu bisa dipaksa-paksa itu bisa sing inget jadi ulah aya kieu gora-giru bisa kebagian moal aya istilah kitu lamun jalma geus marifat maka Allah malah bingung datang teu kabagian eueuh catatan aing di kodom mubrom geus sakitu bapak maot katubruk motor jam 10 poe Salasa maotna bapak aing catatan di kodom mubrom Salasa jam 10 geus teu nempo sababun dohirun dan motor manubruk teu bisa ngamaotan aya nu katubruk motor teu maot kamari ge ban bener kan jadi teu bisa nyieun maot teu bisa maot mah dijieunna ku Allah eta jalma nu hatena geus di hadrat Allah mah mariweuh kan tanu riweuh mah nu sok ningali sababun doirun ningali ka dieu ka makhluk teh eta nu ningali ka dieu teh hate pinuh ku nafsu eta ngaranna mata kayak otak aya nafsu teh dina otak cenderungna ka dieu yang duit yang segala eta aya hate cenderung aya pinuh ku hawa nafsu ningalina ka mana ka bangsa maknawiyah tapi lain Allah itu kan bangsa nu wujud akli tapi nu mukhala anu mumasalah kamari kan Allah wujud Allah taala teh ya kan wujud teh wujud mutlak kapanggihna ku akal tah ngan aya nu kapanggih ku akal aya nu mumasalah aya nu mukhalafah ya nu mumasalah makhluk nu kapanggih ku akal seperti ilmu mumasalah tapi kapanggihna ku akal mah bisa kapanggih ku panca indera tah gitu ya urang kudu jelas di dinya sing daek tafakur nu matak nu ku guru urang di aji ya bab ma'rifat teh Kang sabenerna mah ieu teh petunjuk ti guru mursyid mana yang bagja mana yang ma'rifat ka Allah nggak sakitu sebenarnya ma'rifatullah sababu fi sa'adati darain cek Imam Faqih alaika bi khifdil qalbi li annahu khizanatu kulli jauharin nafisin wajib anjeun ngaraksa hate karena hate gudangna inten berlian nu mahal hargana Itu naon ma'rifatullah asbabu fi sa'adati darwain. Bagja dunia akhirat mang selain sabab duit
lain sabab pinter, sabab makrifat ka Allah. Pinter teu makrifat jadi iblis, belegug teu makrifat komo. Ya kan, fakir beunghar makrifat baraja kabeh. Nu fakir jadi kakasih Allah sabab makrifat waktu fakir. Mata lamun si ibu ngabogaan salaki teu bisa dengan duit, ceuk si ibu aing ripu. Lain gara-gara salaki teu boga duit. Ripuh teh, da batur ge aya nu teu boga salaki acan teu ribu. Bener. Indung Imam Syafi'i teu boga salaki acan. Umur 2 tahun Imam Syafi'i ditinggalkeun maot, tapi Imam Syafi'i bisa masantren ka tiap negara. Ngajual daunan indungna, balas fakir. Ribet teh hirup, teu da makrifat ka Allah. Jadi ibu lamun boga salaki teu bisa nengan duit, tuluy hirup kusut, lain gara-gara teu boga duit salaki, gara-gara ibu teu makrifat waktu salaki teu boga duit. Geus mikirna kitu anu mah. Ulah ngambing hitamkeun itu. Selesai urusan bener kan. Ek mikiran ganti salaki mah. Moal, ya mal mikir ganti wae salaki gitu guys. Teu sadar kana diri rupa teu pati alus. Jadi bariweuh itu kan. Matak dina hikmah Ibnu Athaillah anu ka-44 ya kan. Paman istanaro qalbuhu binuril ma'rifati la yakunu indahu ghammun abadan. Sajalma anu hatena caang ku nur ma'rifat hirup di dunia moal panggih jeung bingung lawasna oge. Jadi hayang ulah loba bingung lain ngalobaan duit kan. Kudu sina ma'rifat hate ka awal aya urusan dunia nu jadi bingung. Ngaca urang ka batur nu beunghar loba nu dirempel terus tarangna. Mobil 300, duit miliaran, tapi ya tarang ngerut wae. Ya. Kunaon Kang ripun sagul perkara da tadi ge atuh da ad-dunya akdarun. Akdarun teh ceuk sapalihna logat mah pirang-pirang kokotor. Tapi cek saware ulama aya kadarotun teh kacau. Jadi dunia ngacaukeun hirup. Dunia nu teu barokah. Awas siap-siap nu kadatangan harta nu teu barokah kacau hirup gara-gara harta. Ulah nyangka wah aing rek senang, wah boro-boro. Bener kan? Nu barokah batur mah ulah katingali urang menempo beunghar senang, hayang beunghar na unggul. Disangkana senang sama beunghar lain, loba beunghar kacau tinggalin. Duitna loba tapi ujung-ujungna dina panyara. Aya kan? Talasok ku urang. Mata kitu. Sajalma anu caang hatena kunur makrifat moal bingung salabasna ge hirup di dunia moal kan. Jadi yang ulah bingung mah kudu makrifat ka aji ilmu makrifat, nepi ka makrifat guruan guru mursyid senang hirup. Selesai urusan. Da dunia mah teu boga masalah, ajengan ge loba masalah. Ulah disangka ajengan tara rugi dagangna ulah. Ulah disangka ajengan tara boga duit, ulah disangka tara teu boga duit, teu boga sakapung mah ajengan. Lamun gara-gara getol ngaji jadi boga duit wae Rasul kuduna panggeulana ulah ajengan. Lain boga duit aya ajengan oge. Gitu kan. Entak rezeki kudu diaji kurang madmun, maksum, mamluk, mauud. Jadi panjang deui ngajina. Ya. Dina dawuhan ba'dul hukama deui Kang. Mata jiduhul qulubu minal humumi wal akhzan wali ajli mamunita min wujudil iyan. Ya, hate anjeun panggih jeung kasusah jeung kana langsaan. Panggih kasusah jeung kana langsaan saukuran dihijabna hate anjeun tina musyahadah ka Allah. Lamun dihijabna kacida bingung jeung nalangsana kacida di dunia. Lamun hayang ulah nalangsa jeung bingung, kudu naon? Musyahadah ka pali ajli mamunita min wujudil iyan. Wujudil iyan teh naon? Ayana nyata ningali jelas ka Allah, tajalli. Gara-gara hate di halangan tajalli ku Allah, jadi runyem hirup di dunia. Jadi panggihna jeung kabingung, panggihna jeung kanalangsaan hirup di dunia, gede jeung leutikna kabingung jeung kanalangsaan saukuran hate urang teu dibere tajalli ku Allah. Geus kitu.
Namun tadi bere pisan tekung si sekali-kali acan ruanya meruh terus. Matak betul mah marifat ka asa babu bisa ada tidaroen boro-boro belegug pinter ngaji ge bari teu marifat mah riweuh kusut hirup ka. Kusut hirup. Hayang selesai urusan hirup marifat teh ka Allah. Di mana marifat ka Allah ditulungan ku Allah. Keun bae teu boga duit asal Allah nulungan. Bener ka? Daripada boga duit teu ditulungan. Duit boga ngan beulieun sangguna eueuh lapar we anger. Da teu ditulungan ku Allah. Mending kana teu boga duit tapi aya nu mere dahar. Sok. Boga duit teu boga duit asup ka restoran ngan saurangeun geus bingung ieu teh. Sabab tiluan nu asupna. Aya nu mang mayarkeun ditulungan ku Allah. Gitu kan? Urang mah mikirna nyaranena ka dinya we matak mikirna yang beunghar terus ka dinya. Ari geus beunghar segala kacumbonan tanyakeun ka nu beunghar. Segala kecumbonan ente dan nafsu digedean, duit digedean, nafsu digedean. Keur boga duit 2 juta mah mikiran nek meuli sepeda. Tapi hayang motor. Bingung keneh wae sabab hayang jadi motor, sepeda. Boga duitna 250 juta. Iya hate teu dekeun ngarasa cukup, hayang meuli kapal. Kurang keneh wae duit. Bener kan? So dahar mah segut ngan teu dekeun wareg cilaka pan. Gitu. Tadi anu nikmat nu dibere zuhud ka. Kade di dunia nu segala loba senang, teu aya nu senang mah nu zuhud. Hatena tenang nu zuhud mah. Mata hati yang zuhud itu lebih dingin daripada lautan salju. Jadi dipancing emosi gitu pidaikeun ka pancing nu zuhud mah kan. Carekan kumajikan balik capek astagfirullahaladzim. Istighfaran diri sorangan teu nyalahkeun pamajikan. Urang mah pan dicarekan mikiran diganti pamajikan teh kurang. Lain urang ngaganti akhlak urang lain. Betul istighfar bimana istighwal istibdal. Istighfar teh bimana istighwal minta dirubah. Bimana istibdal minta diganti. Istighfar teh kan. Matak cukup betul mawiridan ku istighfar unggul. Hayang beunghar istighfar. Makna istighfar Allah ge paham. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aing ge nyaho ceuk Allah sia teh fakir hayang diganti ku aing ku beunghar. Sok. Tikal di Nabi Sulaiman tuh istighfar heula. Canggeus istighfar tuluy menta ka Allah. Ti dituna walaqad fatanna ayat eta tungtunganna innaka antal wahhab. Henteu innaka antal ghafurur rahim teh gitu. Innaka antal wahhab kieu ya Kang. Urang boga dosa diistighfaran ku urang, geus dihampura jadi kekasih Allah. Cek Allah, di mana geus jadi kekasih Allah, sok geura menta hayang naon si ayeuna. Tah kitu kan. Ari urang boga dosa teu diistighfaran, ari kahayang dicomponan wae moal atuh Kang. Kudu apa rumus. Jadi beung istighfar ge matak beunghar. Kartos Kang. Teu kudu neangan apal jin, hijib nasri, hijib nawawi wah. Aing ek meuli kudu make mahar buning sarakit ke Cianjur. Neangan naon ijazah ngarah beunghar. Istighfar geus jelas. Matak beunghar, matak man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sajalma anu mudawamah dina istighfar dosa istighfar kajenting nyen dosa sanaon salangkah sireum balas remen teu paduli jeung Allah nu penting istighfar ka aing. Malah mah aya hadis nu leuwih hebat. Sajalma anu migawe dosa tulinga husnudon ka aing yen aing teh mampu ngahampura dosa manehna lah kajentem istighfar ku aing dihampura jeung Allah. Kade ulang gegabah Kang aing ngamanana ya Kang lamun urang tiba kana dosa Allah ngajadikeun hati urang tajalli ku tajalli teh luntur dosa teh kabeh kitu kan. Jadi tobatan nasuha teh tobat tajalli istighfar lisana bari hatena nyaksi sifat jalal Allah. Ari kitu mah istighfar hungkul teu tajalli. Wah, nu bisa melaksanakeun tawatan nasuha teh nu tajalli hatena, nu teu tajalli malah eta mah ukur
Naon janji bohong eta Gusti moal balik-balik deui padahal teh mah ragu. Mun aya deui asa rek milu deui aing. Sebab teu tajalli. Di mana teu tajalli ka Allah moal nyaho gorengna dosa moal. Nu nyaho gorengna dosa teh sabab nyaho ka Allah. Nu teu nyaho Allah moal nyaho gorengna dosa, matak ngajam moal balik deuna setengah hate. Bener kan? Matak aya nu balik deui. Kajen teuing balik deui kana dosa, ngan dosa nu beda. Ciri ditarima tobat urang, sas tobat dosa nu bieu ganti deui dosana, engkena dosa nu sejen. Teu naon, ngan ulah dosa nu akur. Balik deui tadi dina nu eta tobat balik deui. Eta mah ciri ditarima tobatna ku Allah. Menginjak lubang yang sama, kamari nincak di porosok, isuk ditincak deui belegug teu mikir. Sok kalah aku urang. Jadi anu ringkes-ringkes Kang ulah ngambing hitamkeun pugu gara-gara mitoha aing jadi riweuh. Ulah nu jadi sabab makhluk mah sababun dohirun sababun hakikiun ma Allah ini. Gara-gara aing ditutup hati teu bisa tajalli ka Allah, boro-boro pakir beunghar ge kusut hirup Kang. Boro-boro bodoh sing pinter ge kusut hirupna. Selesai urusan di mana makrifat ka Allah. Nu tadi sajalma cek waliullah ya Kang nu sasauran teh. Sajalma nu hatena caang ku nur makrifat, moal papangijeung bingung salawasna di dunia moal. Teu boga duit bingung mah. Moal. Da nyaranena ka Allah lain kana duit. Ari nyarane kana duit mah keur aya jemar, ari keur eueuh bingung. Ari nyarane ka Allah mah duit eueuh, Allah aya, duit aya, Allah aya, bener kan? Jadi eta mah aya jeung eueuh mah clear. Baju teh hejo koneng beureum kajen asal wol kabeh keur beunghar aing syukuran sabab tajalli ka Allah jadi jalma fakir aing sabar dina kafakiran kakasih Allah duana ge Kang. Dua jalma nu beda tapi sarua derajatna kakasih Allah. Mana nu fakir sabar nu beunghar syukur. Geus kitu. Timbul tina makrifat eta Kang kabeh oge. Mun teu makrifat mah keur fakir moal bisa sabar. Mun teu makrifat ka Allah keur beunghar moal bisa syukur. Loba nu goblok gara-gara beunghar. Tak gitu Kang. Wa innaman jeung sanyana jalma kanat nu kabuktian billahi eta tetep ka Allah non bidayatuhu mimitina itu siman biantakuna ku yang kabuktian non mujahadatuhu mujahadana pirang-pirang mujahadana itu siman wa mukabadatuhu jeung pirang-pirang payahna itu siman wa an ma'uriyadatihi jeung pirang-pirang warna ngabelajar nafsuna itu siman eta mashubatan anu dibarengan bil isti'anati kalau minta tulung billahi ta'ala kalau ta'ala wal itimadi jeung nyarane alaihi ka Allah kanat mangka kabuktian ilaahi tetep ka Allah nauni hayatuhu panungtungan itu siman. Nah, lamun mimitina jalma geus balik ka Allah tungtung nage bakal balik ka Allah. Mimitina taroki nyaranena ka Allah tungtung nage husulna bakal hebat musahadana ka Allah. Saukuran orang nyarane ka Allah. Kitu. Nu matak idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Tungtung mah kumaha paneuri matak majalatun nihaya cekamari. Lamun ari dina masalah taroki awalna tobat. Ujung-ujungna mana? Mahambah ka Allah. Dina taroki. Matak nu hebat tobatna, hebat sobarna, hebat syukurna, hebat roja, haop jeung zuhudna hebat. Gitu kan? Ridona hebat, sabab tobatna hebat. Matak tobat disebut asasul makomat, pondasina pirang-pirang makom. Jadi makom-makom sobar nu 8 deui ka ditu kumaha tobat. Namun jalma tobatna loncer mamausan malah komo tara tobat sobarna ge moal bisa. Nu bisa sobar teh nu sok tobat tina dosa, nu bisa syukur teh nu sok tobat tina dosa. Nu tara tobat mah teu bisaeun zuhud, teu bisaeun syukur, teu bisaeun kan. Komo ridho nepi ka makom mahabbah mah. Eueuh hate mahabbah ka Allah karena tobatna tina dosa ge tara sudah kan. Jadi seukuran tobat sing hebat tobatna kan. Nu hebat tobatna hebat makom-makom nu sejenna. Mimiti teh tobat eta cek ahli salikin.
Tapi sekali Allah mah anu dina mimiti tarokina ieu geus nyarane ka Allah bersih tina surah Akwan musyahadahna ge hebat engkena ka Allah gitu. Da musyahadah ge beda-beda anu mah eusan aya nu kacida aya anu sampurna musyahadahna nepi ka makom akmaliyah batur mah musyahadah teh kan. Matak dina makom usul teh aya 3 aya makom wasilin aya makom majdubin aya makom muqarrabin eta dina makom usul. Anu usulna aya nu nepi ka ukur nepi ka makom wasilin geus teu bisa naik deui ti dinya sabab tobatna teu sabaraha nyaranena ka Allah dina mimitina teu sabaraha ka gitu. Matak dina mimiti sing nyaan merangan nafsu mersihkeun sifat mersihkeun surah Akwan tina hate maka musahadahna bakal hebat gitu kan. Anu musyahadah anu dina mimitina keur taroki jeung sulukna loba dulang-dulang ka makhluk musyahadahna saeutik. Cek tadi ge sumpang-simpang mah ieu mah dikir lempeng ka Allah. Kapitna di jalan jadi dukun heula 5 tahun. Kayak geus lilir ingat maju deui. Batur mah geus dina makom muqarrabin, ieu mah kakara dina makom wasilin ngagacelek di dinya da teu pati nyaan nyaranina ka Allah. Eta tumpat tempo. Gitu mata kal magfurlah apa tutu sesauran ya jamil muklimah lempeng terwarawel. Di jalan matak tereh usul sok santri asal ngadegekeun kuring nyaritakeun musyahadah bisa 10 menit pesantren bisa musyahadah asal sanggup patena nuturkeun penjelasan ti guru musyahadah matak aya nyebutkeun apa geuning babarinya jadi wali teh babari ari ku Allah ditulungan tapi teu ditulungan masalap soleh cicing di Gunung Lubnan dikir 70 tahun teu nepi-nepi pinter ngajina salap soleh sok Kang urang ilmu teu sabaraha salap soleh mah daharna pupucukan ari urang mayor wae cicing di kota itu mah cicing di gunung 70 tahun can nepi lamun fadol Allah jigana urang mah 700 tahun malah nepi-nepinya kan ari umur 70 tahun ira harek nepina ji sok Kang tapi teu kitu Kang sabab hak prerogatif Allah sahro Firaun saumur hirup jadi bodyguard Firaun jadi waliullah malaikat ge bingungeun Allah hungkul nu ningal matak waliullah teh aya nu kapanggih ku nu bodoh jeung ku nu pinter aya nu kapanggih ku nu pinter hungkul aya nu teu nyahon makhluk Allah hungkul nu ningal waliullah na sia teh da kitu Kang matak ulah ujub guru matak guru mursyid mah paham-pahamna aing ayeuna musyahadah tapi dina waktu nu bakal datang bisa jadi musyahadah aing eleh ku santri matak guru nu ngarasa leuwih alus daripada santri eta guru nu ragrag saware sifat kamursidanana Kang santri bedegong teh ulah ngawangap turunan nu goreng sia diajakan salat hese teuing anak sah sia teh sugan di paraban kadal sia teh ulah nyalahkeun batur Kang guru mursyid matara nyalahkeun batur santri bedegong diajakan salat teu daekeun diajakan ngaji cicing istighfar manehna kana dirina saking teu barokahna ilmu aing budak teu narurut ka aing matak istighfar deui ka Allah meta dihampura ka hijab barokahna ku dosa aing nu teu ka istighfaran ieu teh. Jadi batur salah teh santri diajakan bener teu daekeun teh lain nyalahkeun santri komo indung bapana. Nyalahkeun diri sorangan saking kurang barokahna ilmu aing teu ngadenge santri aing komo batur. Mentak aya ajengan nu pidato mau nganu ngadenge bener kan. Dia masa kedeung ge wah baheula agan ceuk mama 5 menit. Tara panjang-panjang tapi mun ari kaya agan teh wah jama tinggal lingkung di dieu teh kiai ge. Urang pidato sak jam ngacapra ka mana-mana make dalil Iqna Fathul Wahab teu hayang ngadenge cenah. Sok mikir urang di dieu saking kurang barokahna ilmu urang. Mapatahan pamajikan sok heul mun teu nurut lin. Asok mikiran ngaganti. Padahal urang nu kudu diganti ya. Saking ilmu aing kurang barokah pamajikan upang dekeutna ge teu percaya keun ka aing komo batur bener kan ulah nyalakeun pamajikan aing nu kurang barokah ilmu sugan salah niat aing baheula mah santreun aya teh istighfar ka Allah kan minta diganti
istibdal menta diganti, sintolabiyah istihwal menta dirubah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gusti robah hati abdi dina amal sing manfaat, sing usul ngarah ilmu nu datang manfaat. Engke dibajakeun ka pamajikan, diterima ada ilmu nape ya mah. Jadi ilmu anu teu nape mah teu bareng jeung nur kan. Jadi nu ngadenge mangarti ngan kana hate teu asup. Matak pinter nyaritakeun agama mah ngan amal teu bisa. Bisa amal ngan teu bisa usul. Gara-gara teu barokah ilmu. Batur mah maca bismillah ge jadi waliullah. Agan ceuk mama baheula wi ti Madura Syekhulil. Jig cenah di bismillah ge diamalkeun mah jadi waliullah cenah. Tuh. Mata kadiona teu nyieun pesantren badag agan ngaguruan dinia. Tapi barokah nu di guruan dinia aku agan jara di kiai kabeh. Malah mah di Bandung jeung mama biasana cenah sok ka ieu ka simen pinjem mobil di jalan subuh. Loh, rek salat reken mangi masjid. Aya we nu keur latihan panayagan nyinden segala. Intinya di imah teh eta pinuh. Turun agan dirinya jeung santri. Saha nu gaduh bumi ieu? Cenah Pak Anu palai tepang sugan ek melu salat. Kang ngiring salat di dieu. Mangga. Gitu. Hei, urun siot cek agan teu kudu dieureunkeun. Oh. Urang mah pantat tajong sisiku. Eureun aing rek salat. Gitu bari entah kan balas teu ngaganggu batur. Matak Kang Dayat kapungkur pepatahna ka abdi jigjang cicing mah di mana we ulah sok geurehan, ulah teu payaan hirup bacen. Nya ulah geurehan bener kan? Ka batur seutik-seutik gurah-guruh urang mah sudah. Urangna leutik keneh kuhulun kalau ka batur teh. Ulah sombong, ulah teu payaan, ulah punungan artina teh kan. Itu ulah geurehan, agan eta. Woi, urun tong dieureunkeun. Mikir sia dia kiai rek salat. Ulah disingkahkeun lowongkeun saukuran abdi rek salat duaan jeung santri salat. Wih, we ka dieu Cijulang Kang. Bulan hareup eta tempat panayagan jadi tempat ngaji kan. Urun kabeh dijual alat-alat nu bogana. Diromak jadi tempat ngaji. Tuh kiai. Teu kudu dakwah acung-acungan kehe sia hareup. In malikir geus kolot sia teh. Henteu Kang salat teh geus. Barokahna salat 2 rakaat. Diromak jagat jadi tempat hebat anu tadina tempat maksiat teh Kang. Jawab, dijual kabeh jadi tempat pengajian. Barokah ulama mata kitu kan. Teu kudu hohoakeun teu kudu. Datang ka hiji imah. Cicing matak syakur nu katinca ku waliullah tempat bakal barokah jadi tempat ilmu atau jadi tempat ibadah. Ama Zakaria Abu Yahya Zakaria Ansori tilas ngaliwatna jadi pangimaran masjid. Kan sabab daharna ge batur mah keur ibadah. Hari urang mah salat ge neangan duit. Matak pangimaran masjid jadi toko. Atau jadi imah, jadi hawu urang mah. Itu mah hawu jadi mas. Hari urang mah masjid jadi hawu da tukang dahar. Atuh da salat da neangan dahar urang mah. Ya, niat kudu sing bener. Jalma nu aktif di dina pendidikan dina agama kan tapi niatna neangan dunia akhirna ku Allah dikaluarkeun di tempat agama dihijikeun jeung abna dunya cokan matak nu arusaha sing alus niat agama nu diudagna linek neangan dunya jalma anu cikibung dina dunya tapi niatna agama ku Allah dihijikeun dikaluarkeun ti abna dunya dihijikeun jeung para ulama nu ngurus agama. Matak aya nu beunghar jadi besan kiai, jadi minantu kiai. Kan bae teh jadi kiai ge. Aing jadi minantuna lumayan. Eta jalma beunghar, ngaji teu bisa jadi minantu kiai eta teh alus niatna bapana usahana. Pikeun bekal ibadah. Matak ahli-ahli dunya ge dijiekeun jeung ahli agama ku Allah.
Tapi ahli agama tukang ngurus di masjid, tukang di pesantren, tujuan anak neangan duit, neangan kemegahan dunia hungkul, dipisahkan ku Allah pada akhir nama, dihijikan jeung abnaid dunia kan, dikeluarkan tina lingkungan ulama. Tak itu, no penting niat sing saya.